Go. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing pamirsa sadayana, ketepang deui sareng simkuring pun Muhammad Azmi Musyafa Adam dina acara Warta Sunda. Nyuguhkeun informasi ti Sunda keur balarea. Salami 10 menit kapayun, simkuring bade nyarangan pamirsa sadayana dina acara Sunda TV. Edisi Salasa, ping 23 Februari 2021. Anu munggaran aya warta ti Kota Bekasi ngeunaan ngabuburit jeung dinosaurus. Pamirsa, sumangga nyanggakeun hiber salangkapna. Dino Show, salah sahiji tempat pintonan dinosaurus di Bekasi. Ayeuna jadi pangjugjugan balaria kaasup pangjugjugan pikeun ngabuburit di ieu tempat. Nu ngadongdona meunang pangaweruh anu mundel ngeunaan dinosaurus. Pikaresepeun, kitu pisan wahana Dino Show di hiji mall di Bekasi teh. Teu kudu heran mun eta pintonan teu weuleuh haneuteun ku nu lalajo. Utamana barudak bari diaping ku kolot-kolotna. Pintonan Dino Show teh nyaeta pintonan ngeunaan dinosaurus, sato purba nu geus musna ti alam dunya. Pintonana daria pisan sajaba ti lantaran wangun dinosaurusna meh sarimbag jeung aslina. Oge lantaran dirojong ku sound effect lumatap hookeun. Seli jeung Risma, warga Bekasi ngaku lalajo dinosaurus teh resep kacida. Pangna kitu teh dumeuh dinosaurusna teu beda ti gambaran nu aya dina sawatara film. Antarana bisa seuri, baeud, bungah, sedih jeung sajabana. Eta sababna mun aya waktu manehna sok ngahaja lalajo bari sakalian ngabuburit. Mun taya harungan mah eta pintonan teh bakal aya di Bekasi tepi ka tanggal 15 Juli nu bakal datang. Rupina sakitu warta anu parantos tiasa diguhikeun ku simkuring. Mugi ieu warta janten manfaat kanggo pamirsa sadayana. Wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.